Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang? Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat. Amin. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna hidup baris diajar ngeunaan padika biantara. Aya sawatara hal nu kudu diperhatikeun upama urang biantara. Nu kahiji nyaeta sora. Sorana kudu bedas sangkan kadenge ku balarea nu aya di dinya. Sarta bentes deui dina ngedalkeun kekecapana. Nu kadua lentong. Lentong kudu merenah sakumaha ilaharna lentong basa Sunda. Ulah nepikeun ka kajadian biantara basa Sunda ari lentongna basa Indonesia. Nu katilu wirahma. Patalikna jeung anca gancangna sarta tarik alona sora dina nyarita. Ulah anca teuing nepi ka ngayayai sarta ulah gancang teuing saperti nu rusuh. Sorana kudu diatur, lebah mana kudu tarik jeung lebah mana deui kudu alon. Nu kaopat nada. Patalina jeung eusi unggal bagian biantara. Upama eusina pika sediheun, tangtu bae kudu dikedalkeun di barung ku rasa sedih. Kitu deui, upama lebah pika bungaheun, kudu dikedalkeun ku nada anu gumbira. Nu kalima paroman. Paroman atau pasemon dina biantara oge kudu diluyukeun jeung eusi biantara anu dikedalkeun. Nu kagenep pasang peta. Pasang peta dina biantara teu perlu kaleulewihi. Biasana ngan gerak leungeun nuturkeun wirahma jeung nada biantara nu dikedalkeun. Cukup ku gestur. Salajengna aya mikaweruh kabasaan. Nu kahiji aya kalimah pagawean. Nyaeta kalimah nu caritaana diwangun ku kecap atawa prasa pagawean. Contoh kalimatna. Pupuhu komite nganggo acuk batik ka sakola. Kecap pupuhu komite mibanda fungsi salaku jejer atawa dina basa Indonesia disebut subjek. Kecap nganggo mibanda fungsi caritaan atawa dina basa Indonesia disebut predikat. Kecap acuk batik mibanda fungsi udagan atawa dina basa Indonesia disebut objek. Kecap kasakola mibanda fungsi katerangan. Anu ngajadikeun contoh ieu kalimah kaasup kana kalimah pagawean nyaeta ayana kecap nganggo nu mangrupa kecap pagawean. Nu kadua kalimah sifat. Nyaeta kalimah nu caritaana diwangun ku kecap atawa prasa sifat. Contoh kalimahna. Simkuring isin kacida. Kecap simkuring mibanda fungsi salaku jejer atawa subjek. Kecap isin kacida
mibanda fungsi caritaan atawa predikat. Nu ngajadikeun ieu contoh kalimah kaasup kana kalimah sifat nyaeta ayana kecap isin kacida nu mangrupa kecap sifat. Nu katilu kalimah bilangan nyaeta kalimah nu caritaana diwangun ku kecap atawa prasa bilangan. Contoh kalimahna: jeruk 3 siki dina tangkal. Kecap jeruk mibanda fungsi salaku jejer atawa subjek. Kecap 3 siki mibanda fungsi caritaan atawa predikat. Kecap dina tangkal mibanda fungsi katerangan. Nu ngajadikeun ieu contoh kalimah kaasup kana kalimah bilangan ayana kecap 3 siki nu kaasup kecap bilangan. Nu kaopat kalimah barang nyaeta kalimah nu caritaan diwangun ku kecap atawa prasa barang. Contoh kalimatna: Kang Kardi camat di Karangresik. Kecap Kang Kardi mibanda fungsi jejer atawa subjek. Kecap camat mibanda fungsi caritaan atawa predikat. Kecap di Karangresik mibanda fungsi katerangan. Nu ngajadikeun ieu kalimah kaasup kana kalimah barang nyaeta ayana kecap camat nu mangrupa kecap barang. Teu karaos tos aya dina akhir pangajaran basa Sunda. Mugia elmu nu didugikeun sing tiasa aya mangpaatna sareng sing tiasa diamalkeun dina kahirupan sapopoe. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tepang deui minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.